Alhamdulillah aya kubagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal biasa nyumponan kana syariat Islam hakikatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla syariatna mah urang antara manusia sareng manusia silih hargaan silih ajenan bere maweh biasa nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah nu mawi dina sonten dina enjing dina siang urang salawasna munajat ka Zat nu maha kawasa sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantenna. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari naraskeun si Rawing Kiwari Rawing kurang teraskeun deui kumaha ieu brong. Wah atuh bener ngamun ngitu mah Kang Awing nerus kumaha tang ayeuna maksud ngurang Kang Awing nu mata ayeuna Kang keur mikir teh ye nah mending kene sarua nuju ka Gunung Halimun atawa mending kene nyangan Saraswati. Ieu nu jadi bahan pamikiran Kang ayeuna. Cing kumaha ceuk pikiran anteng ieu. Aduh, ieu mah ieu lain kalakan nyeplak we. Aduh, ampun ieu. Masih kene acan seueuh nikmatnya. Entong itu ngatuh Kang Awing-awing. Masuk ngira-ngira bae Kang Awing ke Kang Awing-awing mah nyeplak teh ieu dina leta masih ngene ngarasa pais nauk Kang Awing-awing nikmat. Beus, entong lain kalakan nikmat ieu. Cik Akang bantuan mikir teh kumaha nurutkeun jalan pikiran anteng. Katingali si banteng bulu ngahuleung bari ngagoler teh kerung halisna meh tepung siga nu keur mikir. Eta carang meni nu pikeun ka karijot kitu siga nu nya keur mikir. Padahal mah geus tunduhnya. Boga oge ari geubeuh teuing geus sian kadut malupatna teh kana tunduh teng. Wah, Kang Awing-awing mah ngosok nyaho-nyaho bae euy. Padahal mah nyang we geus nunduh. Geus ari geus ceuk kuing mah kieu Kang Awing-awing. Cikumaha teng? Dina waktu keur kieu mah Akang oge butuh ku bantuan pamikiran. Sugatnya ieu mah. Anteng dulu Akang bisa merebong bolongan. Cik kumaha teng kumaha. Komandon, keur bingung ya komandon. Ngari ngecek nguing mah mending kene ngindit ka Gunung Halimun Kang. Nah naon sababna make jeung mending kene ka Gunung Halimun? Cing, taritakeun ku Anteng. Kakang nya da kudu pugu aya sanana tuh lamun aya pamikiran sarupa kitu teh kudu pugu dumasar kana tinimbangan kumaha. Cik naon aya sanana? Nya ngari ngalasanana mah ngecek nguing mah ngapanan si keling indit ngaitu. Jadi Kang Awing-awing ngapanan bapana nyedengkeun si keling teh kapanan nganakna Kang Awing. Jadi nganak jeung bapa mah ngapanan kudu panggih mundu nepung pokona mah. Si ngeling anak Kang Awing-awing bapana si keling itu ngalicek uing Kang Awing-awing. Nyala madieu nu matak oge ari awak gede tanggul tapi jalan pikiran pondok. Atuh eta mah geus teu kudu diomongkeun deui teng. Akang bapana si keling anakna Akang dibulak-balik dak oge anger eta mah. Anu kudu jadi tinimbangan teh naha mending keneh neangan pamajikeun atawa anak kitu anteng ngomongkeun naon sababna milih ka Gunung Halimun. Kalau tak ngomongkeun si keling ngapanan nganakna Kang Awing ngapanan bapana si keling. Nya heueuh geus teu kudu diomongkeun deui nya heueuh ngan anu ditanyakeun ku Akang mah nah naon nya sababna pangna milih init ka Gunung Halimun kitu. Ngerti teng? Ngerti Kang Awing-awing. Jadi mumaha ngatunya mamokonna mah ngari ngecek moing mah itu we lah. Liur mun mikiran oge Kang mokonna mah nikmat.
nikmat nganu menting mateng bener tuh ayo. Si Anteng ari sugantenya merek bisa ngomong jeung mikir nu bener. Cik ngari cekang ngawing-ngawing kumaha mendingan yang ngamalnya kang ngawing sing kamalnya kang ngawing-ngawing tanya. Kalau kamalikeun di kagang. Mangga sah jempek sare kayaknya sare malah waras geura sarekeun kayaknya. Jempek ge pisan ieu mah yo. Sok sarekeun kayaknya nu nikmat geura sare geura sok kayaknya. Sarekeun malah waras. Si Rawing harita meremkeun panona si Banteng Mulung ningali si Rawing kitu mah geus teu wanian deui nyarita ngan ukur ngagerendeng we lalaunan bari meremkeun panona. Napi nangentong ngambek mah tukang ngawing-ngawing. Muku ngeus dulu.